Abdi lamun meser acuk lamun teu dipermak pasti we dipotong da merentos resiko nanya ari tinggi badana di atas rata-rata mah jadi we kudu dipermak wae. Ieu teh caritana abdi nuju ngukur acuk si Aa pan ieu teh tos lami meser acukna teh tapi si Aa teh alim nganggo majarna teh cenah panjang teuing acukna. Padahal mah lain panjang teuing ieu teh ngahaja indungna mah meserna teh diageungan abeh awe tugikeun ka engkeun kelas genep. Jadi engkeun teh moal meser deui hanya entos we bade ditikelkeun daripada teu kaanggo sakantenan abdi ge bade motong ieu acuk tapi bade diukur heula. Maklumnya eta ari tinggi di atas rata-rata mah kieu kudu dipotong wae lamun meser acuk teh. Oke pamirsa percaya teu abdi meser acuk ieu teh 70.000 acan ieu teh. Aya resleting di bagian payuna janten aman pisan kanggo busui terus juga ieu di bagian dadana teh aya rempelan. Tah ayeuna ka bagian belakangna di pinggirna aya tali di belakangna polosan we kos kieu. Bahanna rayon premium hargana murah tapi teu murahan. Lanjut we ayeuna mah urang ngukur ieu acukna tah urang cirian nganggo pulpen. Da kieu pami ngukur acuk teh abdi masuk di cirian bari dianggo. Lanjut we ayeuna mah urang lupaskeun deui urang jahitkeun tapi bikin heula urang tingalikeun heula ieu bahanna ka pamirsa ieu teh bahanna tebal pisan tuh henteu nerawangnya katingali teu pamirsa. Pokona mah anu hoyong samaan mah tinggal cek we di keranjang kuning. Urang mulai we mermakna tah pertama-tama ku abdi dibuang heula ieu talina da ayeuna mah abdi teh nuju resep teh ditalian si acuk teh. Lanjut teh urang cirian nuturkeun pulpen nuturkeun ciri anu tadi di cirian tah ayeuna mah tos sadayana di cirian mah lanjut we tinggal dipotong digunting kitu sorodot we. Anggeus we tah ayeuna mah urang lanjut we canakan ka ditu ka mesin jahit urang langsung we dijahit seperti biasa. Anu pertama-tama mah ngajahit anu babari heula tah ieu calana si Aa bolong terus babara kali nambal ieu teh benang nage tos warna-warni. Lanjut we tanu ieu hiji bolong deui sami ieu oge. Ieu teh kamari ini tah dijahit ngan nya tah abdi nah hoream ahkeun we diantepan. Dilanjutkeun deui ngajahit baju batik si Aa tah ieu ku abdi teh dijahit pinggirna teh tapi henteu dipotong da nya engkin teh pamitos ngalitan teh tinggal we dibongkar deui jahitanana. Tah ieu di bagian bawahna sami ku abdi teh ieu teh ditikeulkeun hungkul henteu dipotong da nya eta pami ditikeulkeun 2 kali meureun kandel teuing janten kieukeun we nikelkeunna oge. Pokona mah ieu mah ngajahitna ala kadarna we ala indung sihana henteu nurutan batur mah dirapih-rapih diapik-apik abdi mah supaya we kos kieu. Peda bagian luhurna ku abdi teh dikunci ngajahitna mah rada alit jadi meureunnan moal malik deui sugan ka handap. Alhamdulillah ngajahitna lancar teu aya drama pararegat benang. Lanjut we ayeuna mah abdi bade nikelkeun acuk ieu nu abdi. Ieu teh tadi motongna teh lurusnya tapi ieu teh ngajahitna rada hese ngan nya eta dipersingkat we pokona mah geus anggeus we caritanana teh. Urang tilepan deui calanana jeung acuk batik nu si Aana tah tos ditilepan mah urang langsung wengkin simpen kana lomari. Ke heula ari nu sorangan mah ulah langsung ditilepan kudu diajaran heula meneran henteu pas henteu na ka handapna tapi sakieu mah entos sesuai harapan entos geuningan alhamdulillah tinggal langsung dilaanan deui urang simpen deui kana lomari.